Geus, euy, ya teh geus ngalah jambu. Enak ngalah naoneun ieu. Aya jauh balik gitu itu tuh ya Anu saha? pokoknya mah hayu Hayu teh hayu. aya euy Tuh, heuh, yok kok. Tade, heureuh. Naon atuh? jauh euy pang-pang nama Kan bantuan sok ah. Karena naon euy Weh, dibantu nu bogana euy. ayo mana tuang di mana tuh sih si di kurang beda kapel gitu kapel di mana Ya kieu anak muda euy. biasa orang seapel geus euy nanti jadi si Gehel teh Alah kunaon kitu bae terjadi euy. heeh anjir tadi teh urang teh dek asup heuh eta snepona jendela ada apa kayak ting salakina ting saha euy urang geus tumpat tempona jendela balik dewe da urang geus sieun sin salakina kitu urang mah tak balik we hari maneh keur naon Heeh, pan tadi teh urang teh dek apel sarua oge pas ada asup ka jendela. Mana sararuana arapel urang hayang euy. Kita tinggalin zaman sih. maneh teh apel maneh Tuh boro-boro. Kumaha maneh teh tadi apel teh kumaha? Heeh, apel tah. Pas urang teh asup teh ka jendela teh pi. Hmm. Asup ke jendela alah terjadi di dinya di lawang pantau. Terjadi. Nah, meni sarwana terjadi ieu teh. Heeh, tah. Ari ngaran kabogoh maneh teh saha? ngaranna si Ane. Si goblok sarua eta mah. Asian sarua Gehel Ai geus kumaha atuh ngaranna da aneu atuh. urang sarua ane di Mana aneu naon sok? anu Sukma Aing hasil menang masang nomor teh lah hasil Woi, mana keur naon ulang-ulang di sisi jalan kieu? Terbararingung eta euy. Hah? Terbaringung. Aduh, aing mah budak ngora bingung kene. Bingung ku naon? Jadi kieu beuh. Dieu keula mendingan ge, dieu keula. So, Dieu batuan itu. nyarita ieu. Kumaha? Jadi kieu urang teh kan arek kawin. Tah si awewena teh pamentaanna teh aneh-aneh euy. Naon teh kumaha aneh-aneh kumaha tah? Menta ieu geura, menta tanyakan. Tanyakan? Heeh. Wah, egang minta tanyakan mah tuh. Cek urang ge, naonnya tanyakan teh nya? Lain pamentana emang gitu bener. Kitu. Biasana ge pamentaan mulung mantu. Ieu mah menta tanyakan. Anjir, belum dia minta tanyakan mah. Heueuh mata bingung arek kawin teh lainna bahagia ieu teh euy. Kalem lah. Urang maneh bantuan poe ayeuna. Hayang solusi? Atuh pasti hayang. Siap. Ces. Ku urang dibantuan pokoknya. Mana apal? Gampang masalah. Tampala tanyakan ku urang mah wing. Aslina Mudun dibawa ku urang mah maneh oge ayeuna keneh mah. cakep tah nu kieu tah. Kieu tah cakep. Kalem dong ngariwangnya. Heeh. Ayo wing ku urang tunjukkeun ngameh maneh teu tenggar kalongeun. Ayo ka mana ieu teh? Ayo ke mana ieu? Nah, mana solusi teh? Tuh tanyakan tuh. Anjing, lain nu kieu sia. Aing mah nu kieu mah apa? Atuh ti leutik ge. Ieu mah anu keur kawin. Nah, Naon? cai kadiekeun lah ieu ka haus kieu ya. Si mana atuh nih? Biasa we, terus Tentang kudulang haus kuriling. Lieur atuh kurilingan Ada mah. info bieu teh. Mangga. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyaannya ari nu haus meni pikeun kabeak sagelas. Aduh. Ayah kieu. Teh urang teh dek ngawinkeun budak teh ya lain. Heeh, bener ieu teh. Kumaha atuh? Daya mah teu apal. Mulung mantu teh kumaha? Maknya mulung mantu meni teu apal. Teu apal sedikan kumaha mulung mantu teh. Meni dek mulung mantu teh kan
jaba salaki pan eta didinya teu usaha teu kumaha atuh. Dia rek nangan solusi itu kumaha gitu. Si aya solusi masak loba gandingan di warung 1000-an. Lain solusi nu kitu mah jam ngabakem cuma mah tah men teu ngomong wae lah lieur. Saya marek ini teh lah ah. Nangan solusi kasih uang sugan bisa si uang. Meres solusi ah. Yuk ah. Kade we jaba si wa ka masak tara balik. Oh sugan we bener ayeuna mah yuk ah. Buah teh mananya tadi mah agar puka dia sugane ayahnya warnanya. Ana suaka teh nya. Di teangan teh wae. Aduh eta si uwa teu ngaliek-liek. Wah, Kabelah mananya nengan. wah. Tah, Wah, tah sanu gerohan euy. Mananya? wah. Goblok sia, sudah teh jurik sia teh. Aya naon? Si uwa keur naon atuh kukurusukan. Batu kejong dan mulung luar maneh ngaruaskeun aduh Di jantina teangan, di taradi, usaha. ku urang. Aya perlu ka si uwa teh. Oh, perlu naon atuh? Wah. Oh, enak makan Nah, ieu yeuh. sok Ieu, atuh. nah puguh ngobrolna yeuh di eta. Sok, yuk. Alah, di teangan di taradi eueuh wae. Wah, Naon? di teangan di taradi aya perlu urang teh. Perlu naon sok atuh bejakeun, balakakeun. Kieu urang teh. Urang tarek ngawinkeun. Oh, ngawinkeun anu ieu teh anu gede. Heeh, nu gede. Oh. Urang tarek mulung mantu. Oh, mulung mantu. Heeh, mulung mantu tapi urang teh teu apal mulung mantu teh kumaha. Oh, syukur ada mulung mantu mah. Itu tak kumaha si uwa apaan teu mulung mantu. Alah, soal mulung mantu mah gampang kieu kumaha sok? carana. Kumaha we enak urang mulung buah. Oh gitu. Buah ning ari murag-murag teh teu jauh tina tangkal. Heeh. Tah mulung mantu ge sarua kitu solusina mah. Oh gitu. Gampang nu kitu mah. Da teu apal teh kumaha ari mulung mantu teh gitu. Oh, engke we Jadi nang mah. urang di bejaan engke ditu lah. Hayu atuh. Yuk atuh. Yuk, ari kitu mah. Yuk, mana teh apa carana? Kumaha wa carana ieu cara mulung mantu gitu. Pokoknya mah engke urang di bejaan datang ka imah. Enak udah jauh kene baiklah kewe. Di ditu bejaanna ku urang. Ayeuna we atuh. Atuh lain ge ngarah ieu. Ngarah surprise ka pemajikan maneh engke. Hayu atuh hayu. Aduh, nah bener nah henteu itu solusi teh gitunya. Siwa akade lieur ieu mah. Kumaha solusi teh meunang teu? Menang solusi teh, tapi duka kumaha ieu teh. Dukanya duka henteu. Nya mata oge si wa mah. Urang pecakan we heula gitu. Pecakan? Yuk, nah. Udah dekat cai da kumaha wadah Baik, tapi kedai we pecakan lah. hayu atuh ah. Mulung mantu teh duka kumaha ieu teh. Pas kumaha ieu teh nya. Siap Naon? rek kumaha wadah dekat cai Jeung atuh kacai heula. Benar kebenaran dia sama. Waktu kudu make sama kenapa teh? Rek pecakan ieu. Ieu ieu mulung mantu teh ieu. Kampatkeun ya, punten suwa mah. Iya, enak carana mulung mantu teh cek si Waka mah. Bari ngagoler cenah ngampar sama hanapeun kasur, hanapeun risban atawa ranjang. Cobaan aing mah. Ieu cek si Waka mah. Sangap euy. Cek si Waka mah kitu kawas mulung buah we cenah mulung mantu teh. si ayah mah nanya eta teh Astagfirullahaladzim. Ayah, nanaonan gigituan. Apa di bejaan Gus Uwa? Astagfirullahaladzim. Eta teh naon solusi eta lain naon? Solusina teh. Astagfirullah. Mulung mantu teh kaos mulung buah, nah kitu disangap dihanap gitu. Nya mata ki kudu ngadenge, sidi ku akabat balik. Udah kitu, Mata cek si oge. Wau ge. Ieu mah. Tuh kan teh benar we eta.